Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng simkuring dina acara ngadongeng sunah dina jejer carios siluman belut bodas bagian ka-13 karangan simkuring manawi mamanawian gitu bahan katampi sareng layak didangukeun. Mangga mitra baraya dulur-dulur salam dunya tong hilap di like di komen di subscribe di Sunda Bandung Kidul sareng simkuring kanggo Gunti Banyaran diajar gitunya ngadongeng ieu karangan simkuring manawi mamanawian gitu kanggo mangga mitra baraya dulur-dulur kurang kawitan wae ieu dongeng supados teu nyanggolong deui kana waktos urang teraskeun deui hanca nu kakantun dinten kamari dina bagian ke-12 ayeuna bagian ke-13 mangga maranco manco kamari teh nuju arek nyakeun ieu kitu nya rek ngabangun itu jang ohim teh. Oh gitu geus we lah. Kebetus pada lohor mah tarita barudak teh him jang ohim. Sampang ngalung-ngalungkeun batu urang mulai we pondasi. Oh, atuh mangga gitu mah ari kitu mah PRT. Ohim nemalan teu kakocapkeun jeung teu karasa waktu gitunya lain teu kakocapkeun teu karasa waktu nyerelek. Adan lohor Mang Idis biasa. Jang abah ka magi deui lah ya. Geus 12 leuwih ye kadan heula. Mohon pa mangga. Nya teh diolah kuring nya teh. Oh mangga sok pa mangga. Leos atuh Pak Idis kacai mani tuluy we geus bebersih mah mangkat ka masjid. Oh adan dangeun saya ti masjid sejen ge geus hawar-hawar aya sora adan lohor. Cag heula mitra urang tuna heula keluarga yang ohim sapakat sarapna sararea gitunya sadayana boh jeung RT boyeunukeun arek barang jieun gitunya ngabangun gitu. Ayeuna urang kocapkeun heula ka Badur Gala atawa ka Sirewok anu keur aya di ujung kulon di daerah kulon we gitunya duka di bali mana nama kulon nama nu penting rada sakti si Badur Gala teh malahan mah boga anak buahna teh si Jebeng kepercayaan bisa kepercayaan Badur Gala. Allah kumaha ya iraha rek kamimitian kuring nyepen jeung puasa teh kuring nyeri hate pisan teh ke budak ora. Bog Sirewok nyarita ka guruna ka Badur Gala. Sia mah karasa bad naon teh mingkelanan atuh. Bila kudu dihitung atuh sangkan meh pugu. Oh gitu sugan teh teu kudu dihitung sugan teh duit wae nu dihitung teh. Sia mah blagu. Atuh da bah teu apaleun anu kumaha cek abahnya. Pok si Jebeng ongko jangkung badag panon bolotot buuk jabrik tapi sorana gitu. Oh ini tuh Beng, oh ame putuh we aya putusan ti guru
Sabar atuh Kang dang kege nu suatu nama pasti dibejaan ku Badur Garage. Oh atuh dewek ti uy ya bisa non deh dari hati aing dinagrageun ku bolon aduh jika itulah nu rada cenah rada karareueungeun orang lemur kumaha bae sarana guru. Siapa kawajikannya nyaon wae hayang gulung gusul. Lain guru an guru teh sok boga ilmu ti kajauhan. Naon ilmu ti kejauhan teh teh Kudu balik ngomong teh. Oh, Badur Gala Mitra. Oh, lain eta mah. Naon teh? Model ieu leuwih rajin. siapa elehan kumeok memeh dipacok make jengareng di warejit sagala. Aduh, Pak, kurang lemurna lah. Ameh lieureun sohim teh sememeh ngalawanan kuring teh. Rada riweuh gitu di lemurna. Halus oge eta pamadegan kanu goreng pak goreng mas teh Bener eta teh hayang kitu. Nyapa lah. Mun ieu mah warejit heula we urang lemurna atuh. Mitra bener-bener ngus wah bah rewo ngus hayang puas gitunya ka Ohim ngarasa eleh wawanen eleh pangabisa. iya jauh guys ya ngan hanya ka Malaysia kudu bisa neangan heula yang piwarejit nana Kira-kira bah. oh kedewayaan neangan Kusawa tuh di mana ayana? siapa aduh ya mah ya bukan murid teh beng nya kumaha guru bang ye genangan supa euy supa racun jeung perah orai orai woling jeung bangkong korodok babek kusia beng ke diketika ditukeun nama ge urang nitah kusi gagak kling diawurkeun ka orang lemur mitra atuh jadi kanu los-los kanu teluh jeung kanu rejitnya arek bu guru teh heugu bakat hayang puas ka Ohim anu geus ngagulingkeun geus ngarubuhkeun manehna. Atuh mitra teu tarang ke jebeng teh barang siar naon anu dipenta ku Badur Gala diteangan perak apruk serak asru ka leuweung nya ada sidik ngaran di leuweung dilunya supa menang supa racun terus peta ieu pera oraina dibawa malahan menang paciki oraina teh terus ujung bangkong kororo ok lah ya tukung silila mitra halus ya bisa maneh oh Badur Gala oin bengoy meni gancang lengan deh. apal nu kada ditu mah atuh tempat gitu kudu hese neangan kuring makang Oh si jebeng nemalan omongan baheut pananya bah mur ananya bah rewo sok perehan eta orai gitung dieu bebek kue payan cecag bebek hijikeun kabeh
atau mitra atau kalah tetalang kayak si jebeng geus rasa di kabinatangan nya laur jangan ben ka manusia tapi binatang ieu nu diparayana bangkong orai nu teu tuah teu dosa. Gitu supamanya abuskeun we atuh kanu lulumpang anu jublek gitunya buus menang nyacag teh getihan keneh naon dicacag dibebek make huut euy make huut badag gue babag cenah lemut cenah malik garing wah tengah tuh talang ke Indonesia eta bakal tanggung jawab sia kanu akibatna yeuh rebo wah geun bae guru kumaha garing kewe lah sameme narajang si Ohim kuring hayang heula cenah riweuh manehna gitu. Gog lah digugug ku kuring mah lah ti heula sia bongana teu bet ini asak acan ilmu teh pan iya teu pan waktu harita teh diberi ku company jadi we kekarek inget deui ka dieu bae lah bae ari syukur hirup keneh ge maneh oi panjangkeun umur bisa keneh ka dieu mitra anu dipenta geus disiwadahan kanu wadah luas awi anu geus herang gitunya obat lain obat maksudnya jampi berajiteunana ya bah eta guru geus komplit ye geus bubuk geus ngahiji kabeh hukulkeun kadiekeun kumahakeun deui atuh teh guru cicing sia mah pentingnya atuh keun we kumaha kuring nya opok si rewo tekung silila mitra bah durgala nampanan eta racun gitunya racun gitu yang warajit geus di parancahan tuluy di kumaha nyeut menyan segede purup wah dipurulukeun sagala ngamat itu ngamat ieu siluman silemin selemun paribasana jurig jariana naon gitunya generawan naon disamat kumanehna nya si eta teh anu dibebek tadi teh anu tilu bahan ropi warajiteun teh geus ngabentuk kawas jagong baruleuh gitu aralus kitu-nya da di parancahan jeung ditutupan ku piring tuluy diparancan geus kung tekung silila suit ngacuit ngayeun naon teh ngageroan kawas ngageroan tekung silila garaprak dilawa dina tangkal buah ayam manuk gagak atuh manuk gagak teh eta teh inguanana Ki Durgala tukang diparentah setengah manuk siluman eta teh dangarana ge si Gagak Kling anu paranti lamun nganterkeun boh warajit boh naon teh ku si Gagak Kling tadi sia Gagak Kling sororot atuh gagak manuk gagak teh si Kling gitunya Gagak Kling teh sororot slek we dina tak bah Durgala ya hakanen maneh pek yang ngamangsa ka orang mana itu teh si Ohim teh uang di luar Cilisung
Oh, iya iya. Gagah clean. Kadaharan maneh biasa anterkeun awurkeun di lemur Ciliseu. Manuk teh jiga nu geus ngarti mitra. Abang dongengnya. Atuh eta parab teh diawurkeun ka buruan dibahekeun kumaha kaos marawan Japati. Wah nyorok cok kitu nya. Corok cok tuluy sakitu rowana teu ka ciri budak talihna teu ka ciri pinuh teu da sakitu hampir kana setengah jublegna gitu. Geus kitu geus beak eta teh trek deui kana tak-tak malahan mah turun ka handap nginum kanu cik kopi hideung si gagak teh geus kitu cicing. Ayeuna syakling ini ka lemur Ciliseu burahageun eta disabudeureunana lemur eta cik kumaha kanyahoanana karasana ke ku orang Ciliseu syukur-syukur beunang langsung ka si Ohim. Manuk teh jiga nu ngarti ungut belesat deui init maju ka belah wetan henteu heula belesat init ngobong dongengnya mitra pohara. Tapi dah geus dititah kebat teh manuk teh ngajugjug ka Ciliseu. Cag atuh Bah Durgala si Rewo Katut si Jebeng si Usro si Jumanta anak buah Ki Durgala teh ngarobrol. Eta bisa kitu nya manuk teh. Oh si Usro. Ya geus ya ada bener lagu balemun disirik geus kitu da tuh. Eta masih gagak kaling atuh. Moal gagal ditah ini ngawurkeun warajit salamur wae mah. Oke mantap. Oh, nama marane jara rempe geus jig ari istirahat angguran ge. Kuring arek nyepen heula. Sameme si Rewo kadek dititipkeun ka jeung kuring heula anu ini. Oh, Bah Durgala. Oh, jadi ari kuring iraha guru mingkah heula tu sia teh. Amani hang guru gusuh we. Kela aing kudu kaditu heula nyampein heula sabeuting ayeuna mah. Sok maneh mah sarare di itu tuh. Mitra atuh. Oh, teloba omong da sieun nya cing laleos weh ka parantina ngagalolet ari istirahat. Cak urang tuna lalakon eta Ki Durgala Ki Rewo Katut Balanda. Ayeuna urang caritakeun di lemur Ohim. Udah sedikit berang keneh nya. Atuh numaran tuan, wah jul-jul arek ngasong-ngasong batu jang mondasi gitunya. Terus pada lohor teh tepung silila, wah breg jelema teh resep gitunya gotong royong gitu. Aduh nuhun pisan ya kasadayana sim kuring tos dibarantuan. Jangan atuh Ohim kudu gotong royong pan urang mah komo Kang Ohim atuh geus loba kahadeanana ka warga lain ka uing wungkul bok turo
nyawa dah. Oh geus lo beteng lo omong jeung ngehim lah keun we. Geus tuh ngeusetik deui geuningan mondasi teh. Pok Pak RT mitra. Nyohon pisan barunya geus ngabantuan aya nu ngaduk aya nu ngayeuhkeun sengketa batu. Nuhun pisan katarima pisan ku Abah. Pok Bah Idis mitra. Teu karasa waktu panon poe terus nyerup ngulon. Malahan majikan nyulusup ka jero gunung ka ciri namanya tungtungna geus maju ka asar. Bah Idis mah biasa anu sejen mamarasi weh digarawe ohimah ke masjid. Tekung silila waktu teu karasa penting reup-reupan magrib asar kaliwat magrib ka sorang bisa kalampah. Geus we kitu arasuh geus ieu geus mararna geus kacararai geus bare-beres nanaon. Pas sareureuh budak waktu sareureuh budak mitra jam 8 kitu nya. Jam 8 Nyai Sari nyarita. Kang, abdi aya picarioseun ka akang teh. Carioseun naon Nyi? Jiga-jiga anu aya kurang pihadeun nya ka lemur urang. Baru apal kumaha Nyai? Beda ye. Jiga aya anu arek ngirim teu pararuguh ka lemur urang, Kang. Nyai Sari. Blesat aya nu ngablesat di belah wetan. Ari pek teh utusan ti Raja Belut Raden Sukmakala anu ngageugeuh di kerajaan Rancagahar Buana nu kasebut Tatih Kalaidar geuningan mitra ada tukang idar cenanya belesat trek ngasuhunan us ka jero cengelek weh jadi manusia biasa da dicarek boh ku Nyai Sari boh ku kolotna kudu menepungan Nyai Sari ulah ngawujud buta atawa genarawo ulah ngageureuwahkeun salarea. Trek di kamar Nyai Sari da ayeuna mah Nyai Sari teh geus dipernahkeun dipangal heula gitu bilikeun ku biliknya geus aya pirasat Nyai Sari geus aya nu datang. Kang, sakedap abdi bade kangon heula aya nu dongkap tuh. Ti naon teh? Ti Rancagahar. Ya sok atuh Nyi tepungan heula bisi aya nanaon. Pok ohim da geus kaget geus teu aneh da sidik geus mineng gitu ngabejaan. Asup we kanggonna ka kamarna ka kamar Nyai Sari. Apunten Putri Sim kuring kumawan tun yo. Teu nanaon. Aya naon, Pati? Ieu mah ngabejaan we di tuang rama. Sim kuring mau ukur nyampaikeun kitu nya. Nepikeun ukur nepikeun. Di belah kulon aya nu bakal kurang hade ya ka lemur. Sarua pirasa teh jeung kuring. Heuh, atuh ari kitu mah
Yo ketitipan ku tuang Rama batu Batu naon Patih? yo batu mustika campaka sutra emas anu baduhna tuang Rama. Ieu teh cenah mustika ieu teh paranti tolak bala atawa maruhkeun sagala ilmu kejahatan atawa penyakit cenah gitu da sim kuring kurang kuninga. Oh gitu. Nyase atuh kukuring ditarima. Kade cenah jang ohim jaga angguran ge buru-buru pikeun ilmu rengka jagat jeung kuntur jagat. Katut ieu mustika cenah kecekel ku jang ohim sangkan leuwih kuat jeung leuwih dugal ku sagala pakarang atawa penyakit kiriman pangpang nama horejit. Nyaheug atuh ari kitu mah. Los semitra teu pamitan teu naonnya abong siluman. Kaluar deui weh atuh Nyi Sari teh. Kumaha Nyi aya naon? Aya utusan Akang ti Rancagahar. Nya ti kerajaan Rancagahar buana Patih Kalaider. Senang ke ti belah kulon aya panyakiteun. Aya nu rek ngawarejit ieu lemur cenah gitu. Matak kuring ieu dititipan mustika kudu kacekel ku Akang. Jeung kudu buru-buru mere ilmu ka Akang. Mustika naon Nyi? Ieu batu nama song atuh batu nama herang ngagenclang. Aloh, ya alus kieu batu teh bae di watangan Ni. Ulah Akang eta mah ulah ditemong-temong ka batu da lain batu biasa. Oh gitu. Mun arek oge disakuan atawa dikanyut kunangan teu di kamar Akang atawa dina papakean Akang teu boleh kudu dibawa eta mah. Lamun rek mangkat rek ka mamana teh. Oh gitu baru teh. Tah jeung ke bila mun geus rada nyalse kuring teh kudu buru nurunkeun ilmu cenah mere ilmu ka Akang. Aduh, ilmu naon Ni? Ada ruasnya mitra. Ohim teh Nya ilmu turunan gitu, ilmu turunan ti kerajaan nyata rengkah jagat jeung kuntur jagat. Tah ieu mustika sutra emas teh anu bisa maruhkeun sagala ilmu. Mata kudu buru dicekel ku Kang Ohim. baru teh kitunya. Aduh. Nah, bagja teuing ieu teh. Ohim. Wah, aya mamalana ieu teh Nyi, Akang nyekel nu kieu. Moal make jeung aya mamalana. Malahan mah Akang leuwih aheng ge mah ku jelema daripada ngahargaan. Angguran mah wah bakal capek ku ngubaran Akang teh jul ke manu ka dieu. Mitra atuh geus kitu mah biji heuyeuk weh naon teh ngagarawan karolot heukolotna teh. Bah, kali sekedap bah, mak. Ya naon Him? Asal ruas mama. Oh nya kali sekedap yo. Asal di darapur we cenah. Ieu naon ngarobrolna di Ohim jeung eta mah di tarengah imah. Oh ya naon Him? Asal ruas apa? Kieu bah. Ya Nyi Sari ngawartosan ka abdi cenah bakal aya nu kurang hade ka lemur urang, aya nu ngirim pipanyakiteun cenah. Baru kumaha?
nya gitu cenah rek aya warajit jang ka orang lemur khususna ka abdi cenah gitu. Amoy, saha kira-kira nanya manusana nu gitu. Oh sirik we meureunan bah nu sirik atawa nu ngewa ka kuring ka abdi. Kade ujang mah jadi hariwang ieu teh. Tong hariwang makeun daya abdi ge moal cicingeun moal pati-pati kuring abdi ngajirim jadi manusia pan geus janji rek nulung tumulung ka manusia komo kakang Ohim ngan ku waktu ayeuna mah waktuna kaburu beak. Mitra apunten waktosna ka Bujang Seep kan anjing orang teraskeun deui dina jejer carios siluman belut bodas dina bagian ayeuna nu 13 anjing ka 14. Apunten nu kasuhun tong hilap ka wargi-wargi kada dulur-dulur sadayana saudara salam dunya di like, di komen, di subscribe di channel Atanabe di Sunda Bandung Kidul sareng simkuring Kang Bubun di Banjaran. Apunten pisan seueur lepatna seueur pabaliutna hapunten abdi tahap masih pisan itu belajar oyong teras tiasa reueus bakat reueusna kanu kesenian Sunda nyaeta dongeng simkuring terinspirasi hoyong diajarna dongeng. Kabaraya mitra salam dunya cing sarehat cing digarampikeun rezekina ditebikeun tina balaihna sareng teu boleh ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kahatur di simkuring hapunten nu kasuhun assalamualaikum warahmatullahi sakitu nu kahatur di simkuring hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.